Dumadak lamun hayang deket jeung Allah kumaha ibadah tapi tidak deket bae. Contoh cek Gusti Allah, hei Musa, ngadoa maneh ka kaula make sungut anu bersih niscaya ku kaula bakal diijabah. Kangjeng Nabi Musa ngadoa bae ka Gusti Allah teu diijabah-ijabah. Sakali, dua kali, sapoe, dua poe, sampai ka saminggu. Cek Kangjeng Nabi Musa, Gusti, ieu abdi ngadoa ka Gusti tapi pancan diijabah keneh bae, apakah aya kakurangan? Make lisan anu bersih. Cek Kangjeng Nabi Musa, ai lisan nu bersih teh nu kumaha? Lisan anu bersih tina dosa ulah aya gibah, di jero hate ulah aya ujub, ulah aya takabur, bersihan geurang. Langsung sujud ceuri Kangjeng Nabi Musa, ya Allah ya Rabbi, asana moal aya hiji-hiji acan jelema lamun ngadoa hayang diijabah make lisan anu bersih. Pantar kula bae diangkat jadi nabi ku Gusti ku hese-hese teuing, komo lain nabi mah. Cek Gusti Allah, Musa lamun ngarasa hese make perantara batur. Deketan jelema nu lisana bersih, maneh menta doa ka dinya. Nu mentak daratang we kaki Muhtar, kaki Wahab, maneh menta doa pedagang-pedagang. Maka perantara di kaki Muhtar mah diijabah, kaki Wahab diijabah, lamun kaki Haji Pendi beuh. Nu tadina dagang boga aset 50 juta barang menta doa kanyana anggeus kabeh. Anggeus kabeh. Mentak sing ade ulah sebarangan. Rugi sia ka dieu mah kadieu. Nu geus ge rugi. Make perantara cek Gusti Allah. Datangan jelema anu bersih. Begitu didatangan ka jelema nu bersih nu mana ieu nu bersih teh hese. Unjukan deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah, Gusti, jasana hararese. Sebab nu bersih teh hanya wali-wali Allah, sedangkan urang hayang nganyahokeun wali Allah teh kan hese. Cak Gusti Allah, Musa, maneh mere bae gerage ka fakir miskin. Maneh mere bae ge sedekah ka yatim. Sok gerage. Hayo. Laksanakeun. Bener ku Kangjeng Nabi Musa, yatim dibere. Oh, yatim mah dibere duit 1.000 perak, 10.000 ngadoakeun da teu eureun-eureun. Yatim mah dibere duit 100.000 bae 100.000. Geus teu kicep-kicep. Masyaallah, mudah-mudahan eta Ki Wahab dipanjangkeun umurna. Beuh, eta Ki Wahab mudah-mudahan dibere gagah bae, dibere bisa kawin deui. Otar neretet bae teh yatim. Yatim mah neretet bae liwat Haji Pendi teu mere. Saya tak Haji Pendi mudah-mudahan teh ku galedeg. Yatim. Coba ge. Fakir lah asal dibere. Urang muzaarah ka Banten. Mere boro-boro gede. Mere boro-boro 1.000 perak. Oh, ngadoakeun ge. Mudah-mudahan panjang umur sing bisa ka Mekah nage 100 kali. Boh, umur ge 100 tahun. Mau ngajek direk bet. Sap ngan 1.000 dang mun dibere 100.000 ngadoa ditangkap ae. Ieu Kangjeng Nabi Musa dibere konsep ku Gusti Allah. Bere fakir miskin, bere yatim piatu. Coba ge, nyana ngadoakeun teu eureun-eureun, sedengkeun jelema makan bosenan. Lamun ngadoa sakali teu dijabah, 2 kali teu dijabah, 3 kali teu dijabah, haju geungesan bae. Tapi yatim piatu jeung fakir miskin, lamun kurang dibere ulah gede. Leutik bae ngadoakeunna terus bae. Hajunya nama nanti ngomong bae, ai Mang Haji Wahab teh Ki Wahab can ka dieu deui. Emang kunaon? Sing panjang umur sing ka dieu deui. Ai ge eueuh Ki Wahab ai ge Haji Pendi teh ku galedeg. Geus kitu bae nya ge. Ai sia kunaon? Lok mere. Nya nama koret merepet dur-dur pet. Apa paharap teh mah? Kan aya koret doang, aya koret merepet, aya koret dur-dur pet. Eta kan parah tah. Ai koret doang mah koret doang, ka batur doang, ka tatangganya nama ka anak nama biasanya jeung anak pemajikan loyat. Eta ngaranna koret.
aya koret merepet maka tatangga ka batur henteu ka anak ka pamejakeun henteu eta ngaranna koret merepet. Nah mun boga salaki ka pamajikan tilok mere ka anak tilok mere eta ngaranna koret merepet. Aya deui koret merepet dur pet. Terakhir tamata boro-boro jang batur jang nyanan ge hese. Nyana boga duit tapi lamun ngarokok yang ngarokok neangan nu boga rokok menta aing. Oh di Belaraja mah aya di Cisoka. Tah eta ngaranna koret merepet dur pet. Nyana aya biasa meuli es padahal mah duit boga. Kieu bedek dibelikeun hook lah cekeun teh. Kebe neangan batur nu meuli engke menta. Nah nu kos kitu ngaranna koret merepet dur pet. Ya, iya asana siga deh ieu. Asana aya nu kitu. Ulah nanya ieu mah asli. Tah, ieu Kangjeng Nabi Musa dibere konsep urang ngadoa ka Gusti Allah kudu bersih lisan jeung bersih kolbu. Dilanjutkeun ku Kangjeng Nabi, ye. Cek Kangjeng Nabi urang ibadah ka Gusti Allah nomor kahiji kudu boga ilmu. Moal beres lamun teu boga ilmu, neangan ilmu jang ibadah ka Gusti Allah moal aya di sakolahan. Dek neangan rukun wudu di SD moal aya. Dek neangan rukun salat di SMF moal aya. Dek neangan ilmu maca kitab di sakola moal aya kajian buku mah aya naga di pondok pesantren. Jang ibadah ka Gusti Allah di pondok pesantren. Saenggeusna boga ilmu ngalaksanakeunana kan kudu bersih lisan, bersih kolbu. Jacak Kangjeng Nabi aya jelema salat saenggeusna salat rapih jasa ti mimiti wuduna datang ka salat rapih tetapi di jero kolbuna lain menghadap ka Allah hayang kaalem ku kabogohna salat eueuhna naon jelema salat rapih jasa salatna mun loba jelema angel salatna tapi lamun jelema mah cepet jasa contohna sieu ye mun salatna nyana mah kos kitu lamun aya jelema duha ge 24 rakaat masyaallah tahajud ge beurang peuting asal loba jelema tapi lamun jelema tilok duha tilok tahajud ieu lain salat siksa ilmu aya ngalaksanakeunana henteu bersih kolbuna teu jadi ibadah sieun urang lamun kadinya sieun sok geura teu jadi ibadah sama sekali. Seluruh ibadah urang salat tapi lain menghadap ka Gusti Allah aya kadua henteu lillah hayang kalem lah ku tatangga hayang kalem lah ku mitoha hayang kalem lah ku makhluk eueuhna naonan salatna urang zikir sakitu ngegecrek bae ge zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sia zikir bae naon hayang naik pangkat naon udah. Saya baca izqolade yang nan melet aing. Melet satu lah kalau mau ngomong iri hate aing. Udah naonan paling geus ituna bae meureun puyeng nu dipeletna. Dia lamun kenal lamun teu nyana nu puyeng. Eta baca kos kitu udah naonan. Salat eueuhna naonan lamun teu lillah. Zakat eueuhna naonan lamun teu lillah. Haji eueuhna naonan lamun teu lillah. Puasa nuku urang bakal dihareupan sakedeung deui teu lillah moal bisa. Malam yada qaula zur wal amala bihi jelema nu teu ninggalkeun ucapan jore yakni bohong jeung pagawean anu bohong falaisa lillah hajah Allah teu butuheun karena jelema ninggalkeun dahar nginumna ngan sakadar lapar hungkul mantak sig hade urang tinggal sabaraha deui menurut cek ahli falak qot'i seluruh falak sebab 7 darjah 7 aya 8 darjah aya ge salah sahiji kitab nu genep darjah nu kamari kukul lagi dicaritakeun jatuhna adalah pada hari Sabtu ijtima'na malam Jumat di urang bakal aya nu puasa pa Jumat diurangi bakal keces bae eta meureun lain kitab atawa salah ngareken lain
itibana Jumat ngan engke itu naon ngaranna hilal nama malam Sabtu. Cek ahli falak qot'i hisab qot'i Sabtu. Adapun ru'yat tunggu pemerintah. Geus kajen teh urusanna urusan pemerintah. Urang mah ngalaksanakeun puasana sing hade sebab puasa teh tapa. Lamun urang puasana sarua jeung Kangjeng Nabi, sarua jeung para sahabat, sarua jeung para aulia Allah, engke urang dibere bobotoh. Bobotohna dibere Lailatul. Urang ge nyaho ngaran doang teh Lailatul Qadar. Nyaho ngaran doang hese mangge Lailatul Qadar teh hese. Sebab naon? Kudu tapa udah dahar tina nginum tina jima. Di samping eta horeng napaan mata, napaan celi, napaan irung, napaan sungut, napaan leungeun, napaan suku. Ulah dipake maksiat, Allah bakal mere Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul geus pada Arafah. Ngagenyai Lailatul Qadar teh bejana ngagenyai. Bejana. Mantap kula greget jasa ka Haji Pendi. Aduh, tadi ningali Lailatul Qadar di mana? Di Puri. Pas mana Lailatul Qadar di Pura? Aya awewe putih ping-ping nang ngongkong. Ngagenyai kita. Atuh kolot-kolot bloon budak. Bloon ieu mah. Kos kitu Lailatul Qadar jurig teh mah. Abnormal. Ya Allah. Tah. Seperti kos kitulah lumadak mimiti urang dengan ilmu jang ibadah ka Gusti Allah ayana di pondok pesantren. Lumadak ketika aya jelema ngadirikeun pondok pesantren kula mah masyaallah terenyuh hate ketika lempang ti dieu terus lempang ka Jawa Tengah ka Jawa Timur ningali adegan pondok pesantren walaupun santrinya 5 10 20 hate terasa bungahna luar biasa. Ieu nu sabenerna menu asli mah sanajan pondok pesantren modern ge henteu salah ngan nu asli jasa mah eta. Nu asli jasa mah eta. Kadeleuna mah kiai teh garala, kadeleuna mah kiai. Kiai teh lamun kapanggih jeung jelema manggihan jelema nu keur main gapleh galak kiai. Goblok teh budak gapleh malulu. Hai, menang teh sia. Menang sit aing. Eta lain kiai tah mah tas eta. Ya lain kitu atuh kiai mah. Mun bener teh teurak ditembak teh teu aku golok. Kakarak datangan teh jelema nu main gapleh sepak habek. Galak kiai mah minimal ngomong. Kapanggih jeung tukang ngadu kotok. Ngareka. Kapanggih jeung nu minum. Jeung nu minuman. Galak kiai mah. Anu minuman galak, nu mabok galak, anu zinah galak, anu judi galak kiai mah. Terusiklah jelema anu mah ngadu kotok, terusiklah jelema anu mabok, terusiklah jelema anu zina. Teu ngeunaheun ngadenge suara kiai. Teu ngeunaheun. Padahal hakikat nama eta kiai teh lain sakadar nyarekan sanyarekan-nyarekana. Asli nama heuh sia teh ieu endeu ka neraka. Ulah ka neraka. Hayu ka dieu sia ka dieu. Ulah sok adu kotok eta mah ka neraka hayu. Jadi kiai eta sebenarnya mah galak teh ngajakan ka sorga. Teu kahartikan ku urang goblok teh budak. Endahan mabok bae eureun sia mabokna. Galak eta kiai padahal mah kiai subut da galak teh keur ngajakan ka sorga. Keur ngajakan ka sorga sia lamun ku aing diantepkeun ngan jahanam sia. Kiai galak eta ngajakan ka sorga. Pada Kanjeng Nabi ngajak ti mimiti lalaunan naik, rada keras naik datang ka keras, naik datang ka perang. Kadeleuna mah perang cek Kanjeng Nabi kaula. Padahal mah kaula teh keur ngajakan ka sorga melalui perang. Kadeleuna bukula teh galak jasa ka jelema padahal mah keur ngajait jelema supaya ulah ka neraka. Kula diturunkeun ke alam dunia titah nyalametkeun manusia-manusia. Ku cara kula sorangan menang ti Gusti Allah mimiti lalaunan nu bisa alhamdulillah. Henteu naik dia datang ke perang. Aslina keur ngajakan ka sorga. Diajaklah ku Kangjeng Nabi urang titah ka sorga. Jalan ka sorgana Al-Qur'anul Karim hudal linnas.
dilanjutkan kuari ilmunaku para ulama salat jalan ka sorga nu mantap kiai ngajakan salat bae hei salat hei salat eta teh keur ngajakan ka sorga sebenarnya mah hiji pendi ge di mana gitu hei salat sia salat ke masjid nyana kos gitu nyana es calo nyana mah calo salat tilok ngasihnya tilok berjamaah dongeng Haji Pendi berjamaah salat aya nyana mah berjamaah mun jadi imam aing bagianana ngamamung ke heula aing eta kos kitu mah teu jadi ibadah jadi jahanam rek mun hayang nilai sosok jahanam ye tah sia de jadi iya Kangjeng Nabi teh dititah ngajakan umat ka sorga jalan ka sorgana salat jalan ka sorgana zakat jalan ka sorgana haji jalan ka sorgana ieu ku ari puasa urang mah ku ari ieu mun nyaritakeun puasa kan geus teu aneh dah tu sapira puasa komo santri mah santri mah puasa anu dijempingkeun sagala jemping nya mah atuh pokona magrib teu buka nya mah wow terus bae lamun puasa pelet kos gitu kan jemping santri nanaonan nyaritakeun puasa di santri teu karasaeun tapi lamun di lembur nyaritakeun puasa aduh nya urang puasa deui nya aduh asana eungap jasa ye puasa di lembur mah kos gitu deui boga anak 2 yang puasanya enggak kurang emang saya teu kuat puasa aing mah lain teu kuat puasana pamajikan ge nu taun itu encan lunas bajuna ieu kuat dek puasa deui pasti geridit deui kan puyeng aing ka pamajikan aing tah eta kos kitu tah puasa jadi indikator bersihkeun puasa batak hutang-hutang nu keur ieu pamajikan nu encan lunas-lunaskeun ku ari abeng engke ngamimitian deui hampang tah ieu urang rek Ramadan santri teh aneh puasa teh aneh jasa tapi di lembur masih kene araraneh sebab naon santri mah geus nyahueun jalan ka sorga sebab sapopoe di pondok pesantren geus teh aneh ngabahas puasa teh geus teh aneh rukunna syaratna geus pake lalab ku santri mah aya anu tilok saur santri mah tilok saur cenah mah tilok santri bener pun lain lalagan kula manggihan santri sababaraha saur bablas maksudnya nyana hees udang-udang subuh teh sahur tapi cuek bae santri mah udah kaing teu sahur ya kana teh geus tahu masalah lah masalah jasa santri mah barang buka kodo 2 piring nya asia 2 piring nu ieu buka nu ieu kodo sahur ambo budak teu kira-kira tah ieu puasa teh tapa jalan ka sorga nu mantak aya puasa urang mah umum ngaranna ngan sakadar teu dahar teu ginung teu jima tapi ai ceuli mah ngadenge musik terus bae mata mah neuleukeun barang haram terus bae ngomong kadang-kadang ngocoblak bae terus bae nah ieu mah puasa nu kos kieu hampir dikhawatirkeun ja puasa asli nama apa la taj'alan ramadhana syahra fukahatin ulah dianggap ulah dijadikan Ramadan teh bulan ngeuneunahan hatta tuqaddu bil jamili fununu sehingga diaya-ayakeun kahirupan kadaharan jeung inuman nu jamil nu ngeunah nah ieu puasa nu kos kieu hampir teu ditarima hampir masyaallah mangkana urang kitu kabehan nah turutan gua para wali Allah komo ka Kangjeng Nabi mah geus urang nginumna ge geus ala kadar bae ke daharna ge ala kadar bae komo mun aya korma mah korma hiji cukup aju ka masjid mah hantep tuh kege aya ge di Cisoka ge masih ka masjid heula menurutan Kangjeng Nabi kunaon sasiripit 2 siripit korma hiji korma eueuh ge jambu jambu hiji isukna kitu deui sih mah hebat amat lain hebat aing teu gableg naon goblok gan hebat tapi hebat gitu lamun jelema teu boga naon daharna kos kitu barang daharna bukana hebat mah hebat ngan kurang hebat ngan kurang pati hebat nu hebat mah
kolak, aya kopi, aya susu, aya es, aya rujak, aya. Tapi nyana tetep bae nginum nangan syukur cai putih 3 legut. Ieu ditinggalkeun punya salat maghrib. Mantap salat dihajar. Atuh keneh-keneh tah mah sarua bae tah mah. Tah, ieu ulah. Sebab tapa. Nah, ieu keur carita ahli-ahli Allah di bulan Ramadan teh tapa. Geus, urang lamun nyaritakeun kiai anu marareunang Lailatul Qadar teu kudu dicaritakeun komo Buya Cidahu. Almarhum guru urang ge di naon kitu ngaranna Abah Ucu. Aya bisik-bisikna Abah Kula, masyaallah. Kemudian ada kiai-kiai nu sejen bisa tapana bulan puasa. Teu kanyahoan bulan puasa teh tapa. Coba ge. Orai be orai. Orai koros bahkan cilok tapanya nama. Asal aya bancet. Leg. Oke. Aya kupu-kupu. Karbek. Aya sibet. Masya Allah betung na gendut. Mantak nu gendut koros. Aya bae suku jelema ya. Ku jada digegel. Dikencengkeun. Uy ora. Diantepkeun ku jana. Tarik huntuna cumplak kabeh. Huntuna be. Teu karena sorangan atil doang. Eta tilak puasa. Tapi orai taneuh masya Allah disempar-sempar cicing bae lamun encan katincak mah di kukumaha cicing keur tapa nya mah komo bulan mulut mah orai taneuh mah tapa sakalina ngegel cek masya Allah mun teu kaburu ka karetan di dieuna naik ka dieu moal kebal langsung ka jantung isdat selesai gagah jasa orai taneuh mun hayang nyaut ieu selesai selesai bae ngan kabur kakaretan di dia ya. Sore tadi. Berarti lamun nyaritakeun kos kitu teh ya bukti. Nah, iyalah nu sok tapa wa kiai kajahoan, nu sok tapa jeung nu henteu tapa lain kanyahoan dina naonna efek hikmahna bakal timbul. Hikmahna sebab ilmu alfiyah mah akur, ilmu fatul muin akur, ilmu tasawufna dina kitab nama sakadar ilmiah mah akur bae ilmu naon tafsir akur hadis akur eta keneh kitab nama ku urang diaji eta keneh tapi beda kok ieu mah berhikmah kok ieu mah henteu kok ieu mah berhikmah kok ieu mah henteu nu berhikmah mah tapa teu kudu bebeja ulah ngagong wae nya ingker tapa da una naonan mah kos kitu jadi aya tapa nu asli mah ulah ngomong ulah tenang jelema bangun anu biasa bae nginum dahar malah gembul malah lain tapa tuh kitu tapi kita mun jelema nahan tahan kajun kukumaha ge ta ieu urang dibere di bulan Ramadan teh titah puasa samakom urang makom awam puasa awam naik jelema nu hayang deukeut ka Gusti Allah sebab gambaran di jero hate nangan sakadar Allah. Urang makan gambaran di jero hate teh puasa teh buka. Gambaran teh buka kieu. Saparapat jam deui kabuka geus dikieu-kieu bae rokok. Sengit neuleuh ka jam. Kopi. Sengit neuleuh angel kebuka angel. Geus kieu. Di deuleuh deui gunana tuh lalai geus kaluar can lalai. Sebab lawan awas gambaran di jero hatena puasa teh ngan sakadar teu dahar teu nginum teu jima begitu magrib nu kagambar ku urang inuman dahar buah dan lain sebagainya datang kadinya puasa anak gambaran di jero hate dage datang kadinya ketika naik ahli thariqah nu geus lempeng ka Gusti Allah aya mah aya bae di dahar ba di dahar gambaran ieuna ka Allah
mantak lain deh geus janama langsung di jero hatena ge gambaranna Allah mulai langsung dibaca babacaan astagfirullah dek buka teh istighfar heula minimal 3 kali kabelah dituna 70 kali dek buka tenang mantak deulekeun ge kiai-kiai Abah Ucu Abah Kulat ieu mah keur carita naon geus eueuh ieu abahna komo buya mah di kursi kieu bangunna bangun nyantai teh bangunnya coba ge kiai-kiai sarua hayang bae sia orek koros ge bangun nyantai tapi lamun aya anak cilok nyirikeun mun aya anak ditanya biasa kan lamun kebal tak anak diuknya pindah api-api embung kaganggu ke diuk deui sabar henteu awas ya kali itu abah keur ibadah sabokos kitu jasa jadi jelema moal ka anak ge teu kanyahoan anak mun aya anak ditanya anu ieu nya ditekeun jelema gede ieu beres angel beta anak dirinya api-api nyidu ke selek di mana deh itu malah lain abah lagi baca Quran sono dulu dah ya ini baru dapat semikro nih semikro so jasanya nama asal ditelepon ditelepon wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan liyadhillu urang geus kring-kring attakhidhu wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ma li alladhi bener tante sih budak orenganan bohong hayang kalem doang asal ditelepon jam sabaraha bae wa ma li la a'budu alladhi kakarak diangkat halo atuh mun ge meureun maca Quran henteu eta deui ieu basal jam sabaraha bae beurang bae maji halo wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi jelema blon jas ieu hayang kalem ayo jelema gede ye teu kajawa orenganan keur ka Allah hate astagfirullah beres jadinya langsung maca sholawat karak nahari mulai Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar ya azimu ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha illa ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim as'aluka rahmatika allati kul asya' kulla syai anta ghfir li dzunubi ka Gusti manteng jadi eta bangan sakadar laris beres karat siga babarengan sigana biasa ini hate ka Allah cek tadi ge gambaran di jero hate bakal nganterkeun urang datang kana naon nu ku urang digambarkeun gambaran urang teh puasa awam dipaksa-paksa ge awam bae supaya naik seetik lempengkeun hate teh sebab ieu geus terjaga ieuna terjaga kabeh terjaga hatena ka Allah lamun eueuh jelema nu kitu sakabupaten eueuh nu kitu di kecamatan bahaya negara untung masih kene aya nu kitu komo lamun geus kolbuna ta'alluqna ka Allah lamun teu ka Allah ngarasa batal puasa masya Allah iyalah jelema-jelema nu bakal dibere Lailatul Qadar henteu kudu di Mekah teu kudu di Madinah sangkilang di urang puasa modal kos kitu yakin bakal menang Lailatul Qadar bahkan para wali Allah lain di bulan Ramadan bae menang Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan ge ngarasakeun nikmat seperti Lailatul Qadar teh sering. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Si hade urang ibadah di pondok pesantren ngan ilmuna. Sanggeus di pondok pesantren menang ilmu ngalaksanakeunana supaya lempeng ka Gusti Allah neanganlah ahli Allah. Neangan ahli Allah urang moal bisa. Urang moal bisa maca alfiah lamun henteu babarengan jeung ahli alfiah
urang moal bisa maca Fathul Muin lamun teu babarengan jeung ahli Fathul Muin, urang moal bisa maca Bukhari lamun teu babarengan jeung ahli Bukhari, urang moal bisa ibadah ka Gusti Allah lamun teu ngabarengan ahli Allah. Mun bisa urang yang deket jeung Allah hese sakumaha ceuk Kangjeng Nabi Musa. Padahal atuh babari sebenarnya yang deket jeung Allah mah. Ente deket bae jeung Habib Lutfi. Deket jeung Habib Lutfi. Lain lalagaan Habib Lutfi teh. Ngarendeng ente jeung Habib Lutfi. Pan Habib Lutfi mah kana ka Allah bae. Atuh berarti kan urang deket jeung Allah. Bener teu? Nah, eta prinsip eta deketan ahli Allah, ngarendeng jeung ahli Allah. Urang teh keur ngarendeng jeung Allah sebenarnya. Mantap kula rugi malam ieu ngarendeng ieu ahli gaple atuh eta. Ai ngarendeng jeung jurig sebenarnya ieu mah. Yang tunjuk ka tukang. Kumaha ngarendeng da sok geura. Ente ngarendeng jeung ahli korupsi. Berarti kan ente ngarendeng jeung setan. Ente ngarendeng jeung pamalingan. Atuh ente ngarendeng jeung juri. Ente ngarendeng jeung ieu geus mun tadi teh. Tadi. Naon gara? Ente hayang ngarendeng jeung Allah, hese rendengan ahli Allah. Mentak di zaman sahabat, di zaman Kangjeng sahabat ngadareun ke Kangjeng Nabi, cak Kangjeng Nabi ulama ieu teh teu kapisah antara kura jeung Gusti Allah, dicari umat. Bahkan hayang bajuna, bahkan hayang sagala rupana ku sebab naon hayang deukeut jeung Allah. Kabelah dieuna para wali Allah, gambaran lain lalagaan urang hese ka Allah bersanding jeung ahli Allah. Kieu we urang deukeut jeung Allah sebab di jero hatena aya Allah. Masya Allah, eta konsep urang hayang bisa geura geus sapoe dua poe bareng jeung ahli Allah bakal kena faed urang. Kabeleteran lain deui rarasaan sebab aya nur ilahi. Urang deket jeung cai, kapetelan cai, tiis bae mah aya. Kapetelan urang jeung entuk jeung minyak, kapetelan minyak jeung ahli Allah. Moal kudu kebal. 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam bakal terasa ka urang sinar ilahi. Sebab naon? Di matana aya Allahan, di celina aya Allahan, di leungeunna aya Allahan, di irungna aya Allahan. Allah eta teh sinar-sinarna bakal nyulusup ka urang. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teangan ilmu di pondok pesantren jang bakal hirup ka Gusti Allah. Naon hartina boga banda loba ai di akhirat bakal disiksa, naon hartina boga jabatan anu luhur di dunia di akhirat bakal disiksa. Eueuhna naonan sebenarnya di bos-bos, di bapak-bapak, di komandan-komandan di dunia, ai di akhirat horenganan dibeulem nanaonan. Teangan ilmu ieu pondok pesantren supaya nyaho bag-bagan ibadah. Geus nyaho takribna riyadna Fathul Muinna kabelah dituna jang makena encan meujeuhna lamun encan ikhlas. Teangan ahli Allah teh ahli ikhlas. Jeleba lamun geus ikhlas biasa loba lalagaan. Di mana bae? Justru waliullah eueuh teu lalagaan kabeh ge. Sok geura kabeh kitab-kitab da teh lalagaan malulu. Lamun eukeur nyaritakeun ka Allahna tegas geus jadina kabeh ge kitu. Eueuh nun teu lalagaan. Gus Dur nyelenehna lain lalagaan. Kuari Habib Lutfi pohara jasa. Habib Ja'far mah komo. Mun kapanggih jeung Habib Ja'far urang mah belu malah mah mun teu nyaho mah. Tapi lamun geus nyaho Masya Allah jeung Habib-habib anu lain sering lalagaan. Atuh emang abuyan teu lalagaan biasa. Komo abah coba jeung kula asal datang. Asal datang kula. Eta kadeuleung ngejebina bae eta. Lalagaan kan ngaranna. Terus sebab naon? Zahirna geus teu dianggap, batinna ka Gusti Allah. Sebab naon? Zahir mah dibagus-bagus ge urang salat rapih tapi batinna teu ka Allah teu jadi salat. Tetapi jelema salat puluya-puluya misalna tapi batinna ka Allah jadi. Kitulah coba teangan ahli Allah deketan supaya orang bisa ikhlas. Lamun geus bisa ikhlas bakal nikmat. Maca Quran bakal nikmat lain makhraj jeung suara. Tapi aya energi anu hese dicaritakeunana.
ketika orang geus bisa ikhlas salat hayang deui lain hayang kalem ku sasa hayang kalem ku Allah bari henteu aya capek aya energi anu urang sorangan ngalaksanakeunana bertanya-tanya kok bisa kuat sih kitu keneh urang puasa lamun geus bisa ikhlas bakal aya energi nikmat ngeunah luar biasa kitulah ahli-ahli Allah nu mantak dingaranan Habibullah kakasih Allah sebab pikiranana geus ka Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah kagagahan Kangjeng emang kumaha kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana Abu Jahal belajarna di nyana Haji Nasir di nyana Haji Pendi tetaramat Kabogor lain orang belajar cimande dagang salak di dia kiciuan melulu temenang mani kerpek adal kieu wah aya orang set giliran aya musuh lupa koreng dagang salak di Bogor iya duduan itu beres we tapi lumayan yang nyingsinan kadal we mah golok panjang biasa dicabut pendek goloknya panjang udah geus sieun euy Haji Pendi goloknya panjang amat ieu masyaallah sajuka jadi tukang tipu maka golok-golok pakai nipu lain dagang bae jelema nipu lain ka awewe bae nipu lain ka pemerintah bae nipu golok pakai nipu ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir kula geus sakit boh hebat hati golok masyaallah kula kan osok di dele-dele golai buatan mana golok yuk maksudnya paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan orang dicabut ya set inna lillahi wa inna ilaihi raji'un potong nah sirukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku jana kagagahanana jangkung gede jelemana pas samprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat cakru kara mad aing keheul ka dia dikerumuni manusia disegani manusia dipakai karesep ku manusia dek lumpat ka mana dia pernah karangkasnya nas balik ngaran dia itu poteskeun dia tinyawa dia kain ngaing guru penca di Mekah eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh Abu Jahal Abu Lahab anak buah aing ayo sia di ka mana lumpat cek Kangjeng Nabi hayu urang adu kekuatan jah ngalawan dia hayu sok kurang adu kekuatan saha coba nu eleh wow eta Rukana langsung ninju pereupna geus segede kalapa Rukana masyaallah asana lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut dikieukeun pae bae ku gagak langsung balepak bae Haji Nasir mah kena angin ada ngagulibes gagahnya Rukana tenar jawara geledegan Masya Allah karim Kangjeng langsung ningali permainan Rukana tenang Kangjeng begitu leungeunna datang ke Kangjeng cekal ke Kangjeng begitu dicekal awakna ke Kangjeng dicekal sakitu gedena mungkin sakintal setengah maya Rukana diangkat ku Kangjeng Nabi set lalu dikubayar gua cek Kangjeng Nabi langsung ditutupkan atuh kapoekan Kangjeng Nabi sidak kebaik sidak gagal begitu udah dulunya remeng-remeng aya kene dia emang didinya udah coba-coba sih ayo cek Muhammad udah
cek Kang Jeng udah awas ya ulah awas atuh kuari bae sih langsung masang deui begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae teu ngalawan Kanjeng kieu si dakep langsung ditijuan ku kirukana dek sadaekna memehna malaikat Jibril datang mat tenang ulah dilawan si dakep begitu ditijuan langsung ke kirukana Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah kacan nanyakeun sabaraha kali si mah bawel jasa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim atuh gimana budak ja nyawa si acen kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin sia kuaing aing make tanaga batin nang di Cisoka pelor geus dahar kuaing gabah geus dahar kuaing ambo pohara teh Cisoka pohara teh langsung dibetenkeun Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten ngan kapacirit lain tanaga nu kaluar beres dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerahkeun Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim datang ke sajang nang oleh pas aya terus Kanjeng terus subhanallah ye hayu golek paksa langsung pamit deui balik ke rukana bebe jaka babaturan woi orang di urang geus aya ahli sihir cah eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep encan diangkat jadi rasul kakarak umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan babacaannya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baca 202 dibaca nangan ulah napas kira-kira Haji Nasir langsung bacana 202 okos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh ceuk ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtungna mah imah wasa potong nyanaknya heueuh ceuk ieu kumaha kahareupna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tata dina jana geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nanya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu je Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumaha nu tadi diobrolkeun je kadania ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing ade wali mah nyahoan nyana beureum beungeut beureum tetep jujur urang ka imah ulah bingung cek Kiai Husain Al-Imani ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelbah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeu rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kari luar biasa
naon bae kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, terus makin ningkat neangan Ki Husein ieu ka mana Ki Husein maksudna terima kasih teu daya kapanggih asal datang ka imahna salila nyana aya di imahna mah tak Ki Husein teu daek datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan. Wah pasti dek mere kai. Wow malah geus diteleponan, kapan mau kesini, kapan, udah ada kerasanya belum? Kiai tolol sama kiai kos gitu mah. Kiai aya kuari kiai na ge aya. Ai kiai asli embung dibere jalainannya nang Allah, ayatna ge ayat nu Allah, nu macana ge nyana, atuh geus dipasrahkeun ka Allah. Teu daekeun ka panggih. Nah, eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabehan geus aya kesulitan perdagangan ieu khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu mah sapi sekarang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu dituntun tolol lah amal manjur. Nah surat naon tadi kakek gua lebih jahan dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya karim. Nah iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat eureun barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ke rukanah ngaleh-leh teu kuat. Nah tenar kahebatan Kanjeng, kagagahan Kanjeng, kasep aya di Kanjeng, ganteng aya di Kanjeng, gagah aya di Kanjeng, pinter aya di Kanjeng, cerdik aya di Kanjeng, wah segala aya di Kanjeng. Aduh awewe lapar neuleuh Kanjeng seubeuh ku kasep-kasep aya jelema geus 2 penting teu dahar asal neuleuh Kanjeng. Ya Allah seubeuh urang coba keur seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar urang keur seubeuh neuleuh Haji Nasir belu aya lapar bantengan belu bahasa Jerman. Ya Allah ya Rabbi Kanjeng masyaallah hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kanjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kanjeng ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnah na kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeus di penjara loba fitnah-fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah. Kanjeng kasepan Kanjeng jeung Kanjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga. Kanjeng Nabi Yusuf eleh ku Kanjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem. Urang geuleuh dipendi kan kasep tapi tenang tentrem. Maksudna teu kahayang teu naon. Datang ka embung urang geuleuh beungeutna ge. Datang ka embung urang. Kitulah Kanjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb kasep Kanjeng teh. Nah iyalah Kanjeng membawa rahmat maksudna kumaha besi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kanjeng Nabi diutus
rahmatna terus ke kampung orang sehingga orangnya pangeran teh Allah besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi rasul terakhir teh Kangjeng Nabi rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cekang besi aya anu bodoh kasorot ku rahmat Kangjeng ulah datang ka bodoh kan aya jelema bodoh salat ya kan nu bodoh momal beres aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang pas ngejirna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai bodoh kan akhirnya tetep baiknya ada sholat ke masjid begitu sholat dengke sholat ada dengke di kalur ke hiji Allah dengke Allah sabelah maksudnya iya doang menapak nih ente kalau ditanyakan gue nasihan kan di sholat teknik nanya sih tak kunaon sih dengke Masya Allah gak aya ge lamun aya di huru hara di lembur ya di lembur besi aya nu hajat besi aya nu hajat wow aya golek aya naon urang dek nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah ieu diangkat ka luhur salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan Masya Allah kan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi kula eta dibere wiridan ku almarhum Abah salatna sabelah doang kitu tah sabelah napak sabelah jengke baca ayatna mah dikeun aing mah geus mah baca bae deui teu eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan aya jauh coba wiridan ti almarhum dibaca teh ku kula bari jengke maksudna salat suratna eta rakaat kadua suratna eta bari jengke setengah jam salatna jadi 20 menit ruku 20 menit urang jengke tah bangsa anu boga penyakit darah tinggi darah rendah mal beres bener eta kakarak sarokaat naik ke 2 rakaat geldug wah hebat aing yo diijabah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora dimanta gajeun teu dipake ku kula paling ge paranti lamun hujan doa dibaca ku kula pernah Rabbi firli wali walidaya kan eta lamun hujan eureun pernah hari haji pendek diturunan kan ku kula hajat haji epi ber caknya ieu doa ti kiai dibaca ku jan Rabbi firli bangkaning bareng Rabbi firli wali walidaya warhamna kamarwan eta hujan makin gede haji epi geus kieu bae bisa doa kiamat teh kira teh medang ti sana ti kiai coba teruskan Rabbi firli wali walidaya warhamna terus boh tenda hiber cak haji epi geus ngadoa geus dia bilang ngadoa lah bahwa ieu mah acak-acak cek kira pacak-acakan kabeh barangnya teu ngadoa eureun teh hujan atuh malam eta nya jeung Haji Nasir diusir teh balik sia tenda aing acak-acakan atuh bebeja isuk ka kula itu ki doa teu banjur hadiah heula teu henteu ya atuh teu beres bentar guguruna kudu make kukudang nyaman teu kukudang ya dasar cililenci nah ya sholat isya belah begini dikaluhurkeun kabeh kaget aing ditanya coba beres sholat ditanya sia sholat kunaon eta tadi ih ulah sok ulah tanya sholat bae sih cenah teh lain kabehan di jaduan apa kayak sia masih jam mah hiji aing wudu cekeun teh di keran pas di kumbah ieu eueuh caina mantep teh ditapakeun ku aing tolol sia mah eta karena bodoh supaya kasorot ulah bodoh baik ieu lah rahmat Kangjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah nantak aya rahmat Allah Masya Allah ulah bodoh-bodoh teuing hakos aya deui nu bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi endek ngimaman itu kan kudu wudu deui ya nah banyak sih dilangsungkan baik kan diitut batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam
eta nu bodoh teh nangtung we di hareup du tukang geus ngajajar nu takbir imam can takbir sih yana tetep kieu bae datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya sholat masing-masing kan sholat masing-masing ini mau kebal amat si imam ke takbir ngomong henteu naon henteu geus beres kabehan saralat ditanya sia nangtung bae emang kurang nungguan imam sakena nungguan imam siap tadi tidak jadi imam lain beusi aya nu ngimaman nu sejen aing titah di dieu pan ople eta nggak rusak kakak naik bodoh karena lu baca kula datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmat nyorot Masya Allah mantak masjid hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ke ulu sholat nih para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kanjeng Nabi kakarak umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bebejeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng mah resep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ieu di jalan teh ada ke Madinah begitu di Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kena angin onta pablesak nyana ge ragag gitu ragagnya na waduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah begitu dekat masjid aya tukang samangka itu baheula makan masjid meureun di zaman Kangjeng mah ya saya aya anak ngan di sisina tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sekian lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nya teh ke kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ente sholat samangka hah izin atuh cek Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk sholat deuleu samangka haju eta keur sholat cek Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu isi cak Masya Allah tuan kok kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi bae ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan da sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sebenarnya mah kula moal ka dieu ge beda sabodo lah teu urang teh geus moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi ngan aduh cekula teh ieu kula mah lain deuk ka masjid hasbunallah lain deuk ka panitia lain deuk ka JPND mah kula mah ka ibu-ibu bae mana sam hayang kapanggih jeung ibu-ibu kula mah jeung ibu-ibu ga lain nu kolot da ieu lah jadi malam ieu urang caritakeun Kangjeng intina masyaallah Kangjeng memandang orang boro Kangjeng waliullah ketika disalaman assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir nyana ngajawab ketika orang salam ka wali sana assalamualaikum ya Sunan Rahmat ngajawab nyana bahkan neuleukeun ka urang teu maot assalamualaikum ya Maulana Hasanuddin Banten atuh Syekh Maulana Hasanuddin neuleukeun pernah ieu ge haji pendek kukula dibere cara-cara kos kitu pernah nyana assalamualaikum ya Hasanuddin naon sia orang Hasanuddin urang di itu salah nah ilah para jamaah kaum muslimin urang cinta ka Kangjeng nyaritakeun Kangjeng nu sakitu hebatna bosan-bosanna jeung nyongsrong bae kunaon eta rasa cinta urang ka Kangjeng mendak dicukupkeun heula sakieu insyaallah iraha-iraha urang lanjutkeun deui nu jelas nu penting tanda urang cinta sehingga urang karahmatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebabina Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin